Ya, oke, balik lagi ke mana Jit? Ngalur ngidul bagi ka dia bagi ka Kulon. Anjing di ditu ye kulon anjing embung. Nah, enak orang geus selalu tomo sih yo anjing nya. Karek ka di sih mah. Kemana we di dinya? Biasa. Mas nguruskan juga. Nggak perlu di bip deh. Wah, iya anjing. Emang yang bipnya dikarikin. Nah. Seberapa orang tukang ini? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Ente nuli lama da urang ngelpoy gitu. Oh, iya. Aing geus hanya teh panggilnya si Bip kan, Mbak. Perjalanan gadik mah. Perjalanan lo balik kali tuna Ceritakan atuh Mbak. Geus moal balik ieu mah, guys. Pokoknya ngaderek dek suku. Ngaderek dek suku nepak sirah. Tinggi. Terus bi cenah ditabrak. Ditabrak, Pak. Kok Ke motor. Aduh, anjing. di mana? Sulit Di mana? Pascal. Di Pascal. Sulit ya mah. Terus motornya kumaha? Ah, teuing da jelema make, Pak. Ngeluh. Kabur jelema teh kagang. Rek diudag ku mobil eta asup mobil. Bakal lebih baret. Wah, tuh geus kitu terus kumaha deui mi teh? Pokoknya mah nepak sirah, Pak. Numpang sirah. Nepak sirah, Pak. Tos laporan ngasih mami, nge. Terus, iya nungguan di telepon. Bisa ratel celi ya, yang dikerekan ya. Anjing. Aya habis ieu ka dieu make mobil cenah. Ditabrak ku motor. Tabrak. Terus anu baret teh Panto tukang. Tapi pas datang ka dieu nu baretna lain mobil, HT nya. Nggak korek hati. hate ongko. Iya mah masalah hati. Asli euy. Tuh ditabrak. Asli. Cukur. Tapi kita lawan juga nih. Tarik lah. Tarik. 50 kan. Jelema make. Itu dah kita mau motor teh. Belum. Pas dia mah Gojek lain. Lain ya. Iya. Tah sih ieu ceritakan atuh mana. Orang mah loba. Loba. Asup kasolokan mah Kerja si ieu para nungslem hiji ban ka handap. Terus bahasa ka Garut, ka Balangbong. Sarua di jalan heureun da kudu ngelehannya ke ambulan. Terus saya teh kaleuwih panjang, da saya teh jalan teh leutikna gang eta teh. Saya teh muter balik, muter balik. motor barik ya. Di parkiran nah, aya ku akang-akangan saya teh di parkiran terus kiri terus truk nah anjing teh bemper hareup eta mah nya alas ya telat bodo amat ayo langsung Berarti salah nu markirkeun atuh. salah eta mah akang-akangan urang ya geus lah teh naon basa ningali ada ide ditanya aku si Emang teh mik ieu aman kunaon Mang yang mohon ieu baret teuing asa aya ieu teh tos aya keur ditu teh oh cenah urut berarti ieu mah urut abi cenah antara tetempoan cenah aku naik we aing teh menang nginjem di mobil anjing gitu Padahal pake we cuma. ya era atuh urang ge pernah anjing jeung lanceuk nabrak tangkal aja tangkal pernah ngabelah dua aja gantian mah 100.000 Di tangkal teh nu ngalah buah, kumaha ditabrak. Dilegur anjing murag. Buah murag nu tanaga nyulang. buahna nu murag Buahna nu muragnya. Si Bang nama si nu naik nama nempel di tangkalnya cenah. kieu Jadi pas labutnya nempel kena. Nyakal kene tangkal. udah kira tangkal aja di Tasik di Tasik Mangga kan tangkal mangga kan. tangkal mangga Nah nabrak. Nah nabrak mah soalnya tuh ngomong punten. siga nama Kan didinya tangkal mangga. Cuma yang ngomong punten mah ngelewat, punten da mau ditabrak, mau nabrak. setirna berat anjing power steering anjing Berat-beratnya. berat pisan Padahal mah ganti ya, make setir anu di Game Master tadi kan. hampang eta mah hampang pisan Diganti ya, make eta mah. Nah, teh cabut nginjem sapoe. bahasa di Indramayu eta mah nyuksru ka kuburan Hudang teh. henteu Untungna teh hudang. Anjing. kan kagorowok di jero goblok Lebih parah kan.
Orang ngagorowok. Gitu tah. Jam sabarahan ya, Brak? Beurang jam 11-an. Hmm. 12-an dah atuh jalanna bener-bener heureun atuh aing mah. Tapi ieu teh jalanna heureun we jeung heureun. Pernah ke jalan heureun? Pernah Tah kitu. Coba pengalaman dirinya selama naik mobil naon? pengalaman orang ieu. Kalem, Pak. Nah, Kalem. Kieu. Ieu teh urang teh ka dieu teh lewat jalan leutik teh gini nu di eta. Heeh, Darmo sekarang. teh. Hah? Darmo teh. Oh, lewat Darmo. Oh, lewat dinya. Citepus. Citepus. Heeh. Jakarta. Cepetus Kumaha sakalian 2 kalian. Masa di jembatana. 2 kalian. Sakalian. Sakalian. Urang mah 2 kalian. lanjut. Dia teh urang teh ieu ka dieu. Di turunan teh apa? Turunan kuburan teh. Heeh. Dinya teh aki. Kudunan heeh. Aki-aki nu ngajagana teh kan. Hmm. Aing teh ngomong, "Pak, nah teh ngontrol taneuh, geus bau taneuh." Anjing cek aing teh asa karunya we aing ngomong gitu. Sugan teh pas aya aki-aki, mobil sieu pareu efek teh akina, tah si Aki aki-aki. mah teh. Sugan teh si aki ieu dijadikeun ka aki mobil sieu diganti. Heeh. Soalnya hirupnya nih nya. Heeh, eta mah hirup teh aki sieu geus pae. Dieuna rek dibere taneuh ku urang teh ngan sieun ingeteun. Pae aing euy. Goblok. Sarap. Aya aki-aki di jual bau tanah. Naon deh. Jadinya mah geus beres. Ieu urang teh keur nganterkeun ieu. Nganterkeun jelema ka ieu teh ka KAI teh. Heeh. Geus nganterkeun dinya teh. Nempo awewe alah bening cek aing teh. Alah bening. Bening lagi leuwih-leuwih ti bihun. Leuwih Bening bening. cek aing teh euy. Setelan mantap. Mantap. Setelan mantap. Pas ditempo teh hareup lagejut. Aduh, sok cicing di stasiun meureun. Penting-penting. Penting dengan. Terus sarita mah ya seberang mah. Aduh anjing. Aya deui teh. Oh, dinya mah geus beres. Coba didinya lanjut didinya. Si Masa? pasti loba kan. Loba. Saya teh nya tas ka Pangandaran saya teh. Isi bensin di Ranca Ekek. Da karena kan bensin teh hiji deui, dah hayang balik ke KAI mah meureun nya ngisi deui. Basa di Ranca Ekek teh. Aya 2 juta biasa. Oh, gak bisa. Aduh, gimana atuh? Ya udah 50 aja. Gelo. Ya mana pernah teh pas mobil mana jual mogok ya. Terus Diganti Bat- ku akina teh. ku nini. terus mobil mana diganti pakai mobil remote. Ente. Seperti di podcast sebelumnya. Jadi baturan mana pakai remote gitu. Heeh. Mobilnya mobil atap, ganti pakai remote. Heeh. Di podcast sebelumnya teh asa pernah ada bahasa kali-kaliku Pangandaran yang kampas kupling abis digentong itu teh euy. Aduh. Kampas kuplingnya cenah pakai jeung ieu diganti ku kapas pembersih muka. Heeh, mantap rusak deui anjing. Rusak deui. Heeh. Eta mah benar-benar momen menegangkan ada pertama kali bawa jauh merenya ke Pangandaran lewat jalur gunung eta teh. Gunung mana? Everest. Lain Naon gunung naon? gunung Tak kumat parah. lain gunung kembar. Adalah nama jalan itu Jalan Gentong. Nah, Namanya Jalan Gentong. mobilnya asup ke gentong. Karena aya eta teh sejarahna aya truk gentong anu cilaka di dinya disebutna. Truk nu mau gentong gitu. Heeh. Celaka. Heeh. Dinya teh rada katipu, saya teh diganti lah harganya sekian. Balik deui teh ngabul deui eta teh beak deui eta teh dul. Aing teh geus mah ti nol deui geuning mobil teh. Asli nya diajarna teh ditanyakan turun naik. Di nol deui eta mah. Kau bilang turun naik, Turun naik, ketinggal turun naik terus. Dinya
ti Tasik ti Ciawi nya ti Gentong nepi Bandung mah da jarang neken kupling teh da sieun asli sieun tah pas di kotana ngabret deui di mana selip goblok mana selip ngedrip orang di hareup sowan Di bawah ngadrip anjing. urang teh mau laun kan teno deui ya kupling teh kupling full mas setengah digaspol terus kurang teh dibuka kupling teh sret anjing langsung belok otomatis cek aja teh Ini saha rajor maneh. Rajor. itu cek indung orang cek indung orang teh alah saya bikin bisaan ngetrip cenah gitu lah Lebih bakal bawa awak teh berapa mah di jero mah. heeh set karena kan penggerak roda belakang itu kan mudah selip mun ieu teh Aing mah da trauma dah make mobil si Angel teh da gitu Tinggal teh aja sabol. aya ieu saudarana lanjut ipar minta deui 2 juta ya kemarin rusak nalain ku urang Dia rusak mah saha? ku batur da ku urang mah geus digantian merenya Oh, kok batur udah rusakeun deui. heeh eta teh PP cenah Jawa Tengah Bandung teh PP cenah langsung dipake ku urang tapi teh mere nyawa ka urang Sarapan. ya emang gitulah mengarana butuh duit mah tuh aing teh Batak slip teh meureun banna diganti make banteng. banteng jol ka banteng Banteng. Jadi mobilnya gitu tak. Kan banteng mah lain banyak maksudnya si naon rantai gitu kan. heeh Jadi gitu nya dada satu aspal, matak di dia kan di aspal deui kan. di aspal deui Kan diharap di aspal deui Di teh aspal deui. eta. Nya gara-gara eta mobil si ieu banna lain make ban bulet, banteng. banteng Aspal rusak. Ku si ieu di aspalna. terus si teh Eta caritakeun anu ngaspal di dieu teh tengah peuting kan. Hah? Di dinya kan anu ngaspal di dieu tengah peuting. heeh eta aduh Jeung babe anjing. jeung babe Ya. Heeh. Ngagantian si urang anjing aspal kita dirahu atuh. eta ngagantian kan Gantiannya lumayan. pria akan bertanggung jawab sabandungeun ku urang diganti terus aya ieu hiji pangalaman bahasa jeung si ieu teh anu di batu nunggal nya doh Heeh. cenah sok ke kiri cenah bawa kiri cenah soalna kan ek tukeran nya Heeh. bawa ke kiri Gestruk cenah aing panik da si ieu mah nyantai cenah sok cenah kumaha cung maneh teh doh Mobil saya. mobil si Gani Oh. sok cenah bawa kanan terus gas cenah terus bisa naik deui anjing bisa naik aing lieur Towing mal ditowing. tuh aing Ditowing. Kurang hiji sebenarnya orang teh kurang hiji deui anjing. Kurang hiji deui. Sanda. sana Masuk tuh. Sanda diantos buru ah. sana nya Makin ger aya si aya teh mah. Kumaha anjingnya si eta jadi Muay Thai teh kan. atlet Muaina piceun. Terakhir Ai teh jadi si eta tai. teh gelut jeung tiang listrik kan. Kan di setrum teh narima gelut jeung tiang listrik. Jadi kan mun Muay Thai mah sok aya latihan teh sok aya awin gitu nih kan. Heeh, Juga bener. di film Ip Man, samsak samsak. Si eta mah jeung tiang listrik kan. jalan listrik Jadi di nu kasetrum, di nu itu geus Heeh. moal ieu, moal neurak ka si eta. mantap beak beungeut tah tutup Teu begitu. Iya. terakhir panggih me keur itu minggu kamari da nya Oh, Anjing orang mah keur main PS ya, terakhir orang panggil di dinya. pas puasa. Pas puasanya. Sabar tuang teh gini. Abi mah. teh sabar dituang gitu ngabuburit gitu ngabuburit bari tuang terus aya hiji pengalaman deui Oh. da bahasa saya ke Subang teh ka Kalijati teh kan lewat tol Cipali. Itu teh lumayan sepinya. Lumayan sepi dah mepet hayang baliknya si Bebek ngadaguan bisingnya. Si Bebek. Dikebutkeun 160 turun 140 km per jam. Ningali ka kiri teh bemper eueuh sabelah. Gitu Nah bisa eueuh. ngapung meureun tinggal. Tarik sis. Semongko.
loba lika-liku teh euy. Terus basa ka Pangalengan saya teh ieu spion nabrak leungeun Spion nah aya 2. Hah? Spion nah kudu aya 2. amun hiji sepi Mun hiji kesepian, mun 2 kesepion. eta begitu itu di Pangalengan soalnya kan ieu keur nyantai da aja mobilna badak nya meakeun jalan da dihareup aya wae mobil jadi ngelehan kan da ai itu nu ngelehan mah ada ka jurang meureun nya karunya bawa we santai 40-30an jedug urang teh ngadenge eta teh jedug sugan teh naon nya polisi tidur atau naon aya nu ngomong Pas polisi tidur ngagoak cenah. digeleng kan polisi sugan teh gitu Cenah karena itu. cenah. Tapi eueuh babeh-babehna urang si goblok Aing keur sare di ieu cenahnya. teu kereumpang keur ngarit bawa cerulit apal Polisi tidur. Dek tawuran. lain Dek tawuran. sigana mah Polisi Di di kampung. tawuran anjing. Jadi tibalik gitu. Polisi nu ieu nu demona urang nu nahanan. gitu dibalik Dunia terbalik teh bener aya. heeh Terus. Itu detik-detik bemper hiji kan? Ente bahasa ka Pangalengan mah eta jauh sebelumnya pas syuting pagelaran ka Pangalengan syutingnya si Bebep lah eta Oh, jeung si Bebek bener. heeh nya eta teh mobil teh rada ngarempeyek urang teh mau 12 orang ting 11 orang eta teh Anjing 12 orang. ngarempeyek geus manajak 12 orang kapasitas mobil sabaraha kurang? 2 opat 2 opat 2 berarti 8 kapasitas 8 Mau 12. Heeh. Betukang tahu buat keripu mau katel gede gitu. Ieu mah dihareup 3 di tengah opat di tukang opat gitu Kudu kagok bawa hiji deui cenah nahan bemper. Ai 2 deui ka mana? Hah? 2 hareup? tilu hareup Hiji deui ka mana? opat tengah si Alip si Paja si Gibran Kan 3 hareup. tilu hareup 4 tukang. Eh, 4 tukang. di mana anda di tengah teh opatan budak soreang di tengah jadi seberapa orang eta teh Dia ngomong 8 jerona. kapasitas Nya kapasitas kuduna 8. 8. heeh hiji deui Ya 12 orang. 12 orang. Hareup 3. hareup 3 Tengah tengah opat 7. opat di 11. tukang opat jadi seberapa orang 11. 11 11 orang Hiji ngarampeuk deui ka mana? Di luhur jika di poe. di pentil Bagian ban kempes niupan sih eta. Heeh. biasa bagian kenek Goblok. Si anjing. oh sarua di Pangalengan ngagebros eta teh kirina ban kiri wae anjing aneh gebros untungnya teu nanaon alhamdulillah kan balikna di towing Cek anjing. Kabeh cenah jeung jelema mana? entah Oh, ente. udah ek dibikeun kasih emang ka mang urang terus tapi bisa maju anjing kampas kupling na beak anjing tuh Balik untungna teh mah. Hah? Balik. balik di Pangalengan teh saya teh diajak ku si Bebep Kemana? ngami ayam si Bebep teh keur itu Hayamna hirup keneh, lain keur itu carita hayamna hirup keneh. di bawah teh ku si Oja bakal di imah Kebayang ini enggak punya ayam hayamna hirup keneh. di eta we di kircon di Baledog ku batal heeh tengah peuting eta teh di Baledog dong nanti teu kuna naon Kunaon di bae lo? Hah? Kunaon di bae? genggong kircon ya untuk semuanya kalau berangkat malam hari harap berhati-hati dan jaga diri Anjing mati. Caduk lah. Ini ceritakan anu keur itu kunci motor lepas di Pasopati kumaha eta? Bisa lepas gitu keur mawa cerita. orang teh kan dewe aku di dinya nya alam 7 menit sing seberapa menit nepi urang teh 3 menit 4 menit teh geus nepi di imah teh di pareuman kunci setang tit alah saya kena gandeng dengan kunci awas tangan di Pasopati karena kan jaket si jaket nanti teh disaletingkeun jadi ngambai
jaket jero ngambai murah untung aja aya kene rezekina kene tuh kunci remote kan warna hidung yang gitu pas sepati peti repot anjing. repot. terus duka dua ya jeung si jeung si bebeb ya teh Si bebeknya nulungin itu. si bebeb eta teh ulin ka ditu ka mana lengkong Malangbong. kalengkong balik ti Indramayu teh ulin heula ka lengkong hang jajan da lapar ajak si bebeb hayu ka lengkong jajan pas jajan kelap mobil teh asa can dikunci Leungit mobilna. lain di karada kuncina ka mananya dibuka anjing teh bisa dibuka ningali alah kuncina di jero anjing aing teh aduh kuncina di jero aing kekunci di jero Si bebeknya kekunci oge. Hah? Si bebeknya kekunci. tuh dampar mah di luar di jero Si bebeknya kok. bantuan eta mah tukang parkir Oh. bisa untungna kacokot Make naon? si kacana diturunkeun Juga net deungeul. henteu Berontak kata mah. di ieu Ente di botol. henteu Langsung nanti di botol lah si anak. Sok daek pangbokakeun teh. Mun moal di botol cenah paling. geus eta teh kunci geus salamet ya nya geus aya di leungeun Heeh. jajan deui di ieu Dia jajan pernah deui tuh lengkong kan rame. Rame. Sia mau ke Bogona pas Heeh. nyekelan teh kan kieu mun awe tukangna. Pas kieu bener enggak si bebek teh. heeh si bebek Mau makan apa? Canaman tapi kieu. heeh Nah, pas balik ke dia. Anjing salah mau awewe pernah. can pernah Pernah. tapi pernah orang salah ngadudut awewe Iya didudut ya anjing. enggak kan keluar Mah maksudnya di sia gitu di gitu. ente orang teh kieu urang balik ka ditu awena balik ka ditu geuning ayo keluar ah iya anjing salah anjing kamu balik ke mana ayo di luar Salah bawa awewe. eta urang pernah salah terus Untung teu digebuk kan. kunci teh geus meunang di urang teh poho dikunci si pantona Heeh. balik deui dikunci manual gini itu make remote manual gitu dipantau supir naik jajan deui tinggalin deui ngagantel aduh si aing teh anjing kitu wae Tapi pernah tinggalin kunci terus kunci nate di kabogoh mana ka mana pernah. Pernah. Pernahnya. nah kunci motor eta mah remote motor Anjing remote di repot. Terus cuma balik deui malah jadi main nate hitung-hitung jadi petak umpet atuh. manehna teh mun salah mah keur di sakola Jadi cing sumput akhirnya. heeh da urang mah atuh ka sakolana teu mungkin benernya geus mau urang eueuh kota meureun di standar 2 we dihurungkeun motor teh Terus motor ditinggalkeun. ditinggalkeun Gesi-gesi iya motorna leungit. tara lain urang tuh Tapi ceritakeun eta lucu aja eta. Kumaha eta motor bisa leungit gitu? Kieu urang teh. Balik sekolah ieu. Jajan lah sesakau hayang ngarokok. heeh Ngarokok lah urang teh. Motor teh diantepkeun di tukangeun teh. Jadi ieu warung ieu warung. Ieu urang, ieu motor. heeh Otomatis kan urang teh malikna ka dieu. heeh Nukangan motornya. Heeh, nu kangen motor. Kunci teh di motor. Aing teh. Jajan aing teh. Geus jajan teh. Ngadengi ngahiung. Sugan aing teh reungit di ceuli teh. Goblok. Aing teh kitu-kitu. Pas balik, anjing motor aing ka mana euy? Kok ilang? Lagi lapur we motor teh nepi ayeuna. Tongkat siu ayeuna mikiran mobil anjing. Bapak sirah deui. Ini mikiran motor Bapak aja. sirah. Ya, ya. gitu lu balik kaliku ngaranna lalaki mah nya Heeh. gitu ka mun teu pohonnya kudat we Anjing. itu bahasa orang ka Indramayu ka pantai bana ka jero aing Kajaro mana? ka jero kesik Sugan teh ka jero pantai. Oh, anjing sugan teh dikalolok gitu ada. bana ieu cenah teu maju-maju aing teh soal teh kesang tiis sugan teh kampas kuplingna beak
tapi basa digas deui kalah beuki mudun kieu naik. Nah, Alas nu didorong we keluarga dinya. Ngabales ya indung aing. sana. Iya, Oh, Kak. sok sini. Sugan teh dek baceoan. Ya enggak apa-apa yang penting ahnya selamat wae lah. Sama siapa perginya? Geus atel ya, geus atel ceria carekan. Mah, hayang dicarekan atuh. Sugan teh. Break dulu ya. Break.